Kasaing kudu nanya ka guru kula bae sia geus tentrem can sia nanyakeun ka guru sia geus atuh geus batu teu kudu nanyakeun ka guru sia tuh ka sia bae bego waduh bener oge jawara mah sok kayak kituna tah nanya teh pinteran jawara sebenarnya da tahu nanya ka guru sia geus nanya ka guru sia haji sia geus bagi ka tentreman tuh ka sia bae sarua bae lamun nanya ka kula mah kieu Bapak anu nyieun tentrem teh horenganan Allah atuh geus kudu muntayang ka Gusti Allah anu nyieun tentrem jeung nu bakal mere tentrem lantaran jelema teh aya anu sugih tentrem lamun muntayang ka Gusti Allah aya jelema jadi pejabat tentrem lamun muntayang ka Gusti Allah aya jelema ulah ngomong-ngomong kos kitu tolol aing geus jadi raja aing geus jadi pengusaha anu sugih balik deh oh tentrem kajen teh dibulak-balik moal aya kehem sia asana Jawara ti Bandung ya kehedan kieu mah wah tentrem kos kitu mah geus teman dunia aing kabeh dah balik ka Indonesia kuari mah nu bakal mere tentrem teh Gusti Allah atuh kuari mah ka Gusti Allah carana nyaho aing geus kitu ge kerja di pejabat ge aing tukang nasehatan batur ka batur aing tukang nasehatan nih saya raja harus manut kepada raja tidak manut akan borgol lu aing tah paranti aing geus kitu mah aing keur jujur mah jadi sugih ka batur aing sodakos ya ke tungtungna ka karak aing nu nganggeuskeun tilok aing ge jelema nu ngarasa mah seuri tah carana kumaha coba ya carana mah tetep bae kudu nyaho heula ka Allah hari nyaho ka Allah teh zat anu mukhalafah lil hawadits anu kabelah dituna Allah teh ngabogaan parentah jeung larangan eta jelema nyaho ka Allah ketika nyaho kana parentah jeung larangan parentah dilaksanakeun larangan dijauhan eta jelema nu nyaho ka Allah lain kiai lain kadang-kadang kiai ge parentah Allah teh dilaksanakeun larangan Allah dilaksanakeun di mana eta kiai kos kitu aya di Belaraja jeung di Cikupa kiai nu ngridit tambahna jadi berarti nyaho ka Allah Allah teh boga parentah jeung larangan anak nuturkeun kana parentah Allah ngajauhan larangan Allah eta berarti wau ka Gusti Allah bakalna dibere ketentraman ku Gusti Allah can kaharti kehen aduh cak waliasana aing ge talian aing ge terangkan ini jelas sadana geter wali lain deui cek lain tadi ngarti ku ari henteu sana aing ge katalian kieu Jawara ayo lamun urang deuk ibadah teh berarti kan jalan-jalanna ibadah teh loba maksud loba teh kumaha aya jelema anu dibere tani ku Gusti Allah atuh jadikeun tani teh supaya ibadah ka Gusti Allah lamun aya jelema dibere dagang supaya dagangna jadi ibadah ka Gusti Allah lamun aya jelema teh ku ari nyai supaya nyaina bener-bener jadi ibadah ka Gusti Allah carana kieu
jelema teh dagang ai dagang tadi titahku Allah berarti nuturkeun parentah Allah di jero dagang teh berarti kan hayang untung nu bakal mereka untunganna tu Gusti Allah ini miti dagangna kudu ngarasa di parentah ku Allah hayang kauntunganna eta teh ti Allah atuh ku ari mah dagang teh dijadikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Allah lantaran nu bakal mere untungna Gusti Allah geus atuh ku ari mah dagang teh ngan sakadar zahir hungkul horenganan jerona mah keur ngalaksanakeun parentah Allah Allah nu bakal mere katentreman geus dibalik dagang teh menta ka Allah ulah hayang duitna hungkul nu mere duit Allah nu mere untung Allah antum mantak naon mun tayang kanu merekna geus ulah wauh kana barang daganganana ulah wauh kana kauntunganana wauhkeun kanu mere kauntunganana tah nasihat sia karak ka harti ku aing bener kah akur takos kitu terus rada aing geus rada ngarti sia kadang moal ditalian ku aing lamun tani atuh tanah lagi kapan anu Allah bibit lagi anu Allah meureun petani teh nu mantak tani teh hayang subur makmur geus atuh subur makmur anu nyuburkeun jeung nu ngamamurtekeun ku Gusti Allah atuh berarti tani teh kan diparentah ku Gusti Allah anak itu berangkat tani sesuai jeung ilmuna atas dasar diparentah ku Gusti Allah kan jadi ibadah anu bakal mereka suburan anak Gusti Allah geus atuh ketika Allah mere ulah wauh kana pamerena ketika parena bagus ketika bubuahanana bagus eta nu ngabaguskeun Gusti Allah engke bakal untung mun dijual ulah deuleu bagusna jeung untungna tapi coba deuleu nu mere untung jeung bagusna wauhkeun ka nu merena ulah wauh kana bebereanana eta kakara ketentrem hirup bakos kitu geus kaharti ku aing tina sababaraha kiai teh teu kaharti nasehatna jak kabeh ge beureunan hayang pamerena betak kiai tolol mah goblok boloon aing dinasehatan ku kiai mana bae ge tilok aing teh tilok murucud hate aing teh tapi nasehat sia ye kiai disiakeun ongkoh dikiaikeun ongkoh jawana mah kos kitu kiai ongkoh sia ongkoh karasa tah aing deuk nanya rahasia sia naon tak bisa nasehat sia karasa kae wallahu alam tama urusan Allah aku teh bisa ngomong ti Allah digerakkeun ku Gusti Allah diparentah nganasehatan ge ku Gusti Allah teu asa kula nganasehatan teh lantaran atuh kula mah atas dasar parentah Allah asa ngarasakeun parentah Allah geus kula mah di mana ngomong teh asa dibarengan ku Gusti Allah sebab di mata deuleu aya sifat deuleu Allah diceuli denge aya sifat denge Allah di sisan ngomong aya sifat lisan Allah geus kabeh jatuh lain nu kula deuleu teh deuleu Allah denge teh denge Allah lisan teh lisan Allah nyanggakeun sadaya-daya geus kula mah teu ngaku-ngaku oh paingan ai kiai nu itu nu mana nu aya digigit geus ulah sok macem-macem maksudna kiai nu mana nu sok mamaca eta kumaha eta mah jurig maca eta mah anu dibacaan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani anti dunia hari nu macana kekerwak kana dunia dikutuk ongkos ahli Quran lamun aya jelema maca Quran ngan sakadar ngabeberes makharijul huruf jeung lagamna Quran bakal ngutuk ka jelema nu macana Quran bakal ngutuk ka nu macana ulah sambarangan wali mah kos kitu bahasana teu saeutik kori anu dikutuk ku Quran kalamullah dipake lalagaan dikutuk ku Quran sorangan hakikatna ku Gusti Allah teu saeutik kori anu dikutuk ku Gusti Allah cirina jelema nu dikutuk ku Gusti Allah masa sia anu dipagahkeun Quran tapi hasud masa sia anu dipagahkeun Quran tapi dengki masa sia anu dipagahkeun Al-Qur'anul Karim tapi manehanana teu warau jeung ahli-ahli Allah masa sia anu dipagahkeun Al-Qur'an tapi dadasekan dina dunia bakal terkutuk ku Quran
geus cek jawara teh geus kaharti tah mulai ayeuna maneh teu menang jauh ti aing deuk ngaguru ka maneh henteu kula mah ka Mekah ya teh jeung murid-murid kula mah asal kula dilepaskeun murid kula dilepaskeun di samping murid kula ieu jelema-jelema nu aya di nya panglepaskeun insyaallah gara-gara bakal dibere katenangan untuk tahap awal geus bae kabeh lepaskeun ieu ge lain nang enteng ngalepaskeunana nang Allah lepaskeun tina bungahna dilepaskeun nyana bakal ngadoakeun ka anjeun bakal menang katentraman jiwa. Oh, masya Allah karasa kuai cek nyana wahai anak buah kabeh ieu lepaskeun kabeh aing mah kuari mendek ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung petunjuk nyana sia mah dek nuturkeun los teu kajeun ka anak buahna sia dek jawara terus sabodo cak anak buahna atuh mah nya dunungan ka Allah kami ka neraka moal kami ge dek milu dongeng mah cepet haju jara di wali bae Kuna tak guruna wali, muridna jara di wali. Ji, atuh coba ge, urang guru nulis kakarek sapoe dua poe ge, alif geus rada beda. Urang atuh guguru asal aya guruan we beda kadeuleunang, ngeunaheun we kadeuleuna. Urang guguru kitu politik sebulan 2 bulan aju bagus we politik aju ngarti. Guguru ekonomi nu mantak haji pedi mah rugi bae teu boga guru. Masyaallah. Teu boga guru istiqomah dina ruginya na mah. Hai kudu boga guru mah kieu carana beda tuh. Nah tergantung kumaha guruna. Nah ieu guruna wali atuh nyana ge mengarah ka wali jawara cak jana di negara aing kungsi di usaha aing kusti di budaya aing kungsi di memana ngagarong aing kungsi ternyata aing ngadengekeun nasihat lain nasihat ahli Allah mah teka rasa ku hati aing kakarak ngadenge nasihat nu karasa horeng nasihat ti ahli Allah aing kuari gurat batu moal ngajauhan ti ahli Allah ti ayeuna datang ka pae diangkat jadi wali Allah kalaluar kabeh wow bareng kalaluar eta kiai ditalubruk ku sabab anjeun kami salamet ku sabab anjeun kami salamet eta jawara kararieu ratusan di talian teh beres kabeh geus barali kabeh tiga nyana nangkep kiai ku sebab anjeun kula ge salamet tuh gitulah. Nah geus teu kudu gabarengan kula mah deuk berangkat ka Mekah. Nah ieu kumaha ieu hasil daripada dongeng eta horenganan dongeng dinasehatan jelema nu baduy macaknya na kitu-kitu baik padahal mah jelema susah dinasehatan henteu bisa narima kana nasehat baduy mah kos kitu artina hijabna kumaha aing bae emang diniatan moal narima nasehat ari ieu mah jelema nu geus ngawalana emang hayang dinasehatan beda tak intina urang kudu boga kahayang dinasehatan adapun engke katarima jeung teu katarima mah tergantung urangna kumaha nu nganasehatanana ulah kieu aing mah pokona mah datang moal didatangan teu hayang eta jelema bloon tah kos kitu aing mah pokona mah moal bisa moal aing mah datang ka pengajian moal ngondang kiai moal aing mah eta ngaranna geus teu narima kana nasihat ieu mah meuleui kandel hijabna. Da aing udah datang ka pengajian deuk ngadengekeun nasihat adapun geus datang ka ditu mah kumaha aing bae. Datang geus sia ngaji ulah loba omong di mana ngajina kumaha aing bae cek kana teh. Neangan tiang di mana tiang. Maksudna geus pokona mah eta kos kitu. Jadi kieu kesiapan diri horenganan lamun diri siap menerima nasihat narima jeung tarima mah kana nasihat urusanana lain deui ngan siap dinasehatan tanda ahli sorga tapi ketika geus teu siap dinasehatan sanajan kiai ge aya aing mah moal daek narima nasihat ti sasaha aing moal ka jeung kumaha ge sebab ilmu naon atuh jadi aing mah aya kabeh cilaka ieu kiai Gusti
aing mah pokokna mah dagang aing mah moal dari mana nasihat kan usahakeun aing mah geus kumaha aing bae mah bang eta ge cilaka ka jeung kumaha gitu cilaka geus datang ka innalillahi wa inna ilaihi rajiun sakitu bae ti kudu narima kana nasihat mandak jelema anu narima kana nasihat salamet aya jawara salat tilok puasa tilok judi terus bae tapi lamun muludan kondang kami mulut beli kebok becet sabar bahan muludan urang dinyana ge kaget euy sia silok salat tilok puasa tilok semua ulah loba ngomong teh urusan aing nyana kan ngadengekeun nasehat oh iya kebal kan nyawa berarti aing salah ieu padahal encan nyana teh tobat mah tapi geus ngarasa salah tah ngarasa salah eta lah nu mahal ngarasa salah eta lah nu mahal teh eta tah ngarasa salah aing aduh salah ya tak ku ngarasa eta tah salamet dalam di akhirat jih anu bahaya ge sia ka aing nasehatan emang aing salah dia atuh salah jih atuh emang nu kampur sia aja pangeran tah aing mah teu ngarasa salah saeutik eta bahaya gitu kiai ge suka teh emang aing salah janten teh mah tuh salah aing mah ajeun kumaha ge sebab aing mah boga ilmu iya kiai pinarakaeun ya kos kiai nah iyalah sakumaha dongeng tadi nu hiji dinasehatan baduy susah nyana teu daek narima nasehat sebab teu siap dinasehatan jeung embung dinasehatan aing mah aing bae tapi ieu jawara geus kalalakon ka dieu ka ditu siap hayang dinasehatan mana nasehat anu asup ka jero hate aing manfaat mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema nu narima kana nasihat anu haus kana nasihat sehingga urang dibere taufik ku Gusti Allah disalametkeun